Nepangkeun wasta abdi Milan walafiah. Abdi ti kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi bari nepikeun diantara Sunda abdi anu judulna pentingna ngajaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik anu pesim kuring dipihormat babaturan sadaya anu sami rawuh. Langkung ti payun mangga urang nyagahkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah nu Maha Suci. Sabab berkat rahmat sareng hidayahna urang tiasa tumpul di tempat tina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dugi ka keluargana, sahabatna, nepi ka urang sadayana. Amin. Hadirin anu sami rawuh, perkawis kesehatan. Sateacana naon sih kesehatan teh? Kesehatan teh mangrupa kayang stabil boh dina fisik sarta mental. Baik deui ka perkawis kesehatan. Ayeuna loba manusia anu teu mikirkeun pentingna kesehatan. Padahal kesehatan teh penting ke awak arurang. Contohna bae, masih keneh loba manusia anu micen runtah di mana wae. Ari namina runtah mah pan kotor, loba kuman, loba penyakitna. Kesehatan oge ngajadikeun modal pikeun urang sadaya ngalaksanakeun aktivitas. Tapi lamun urang fokus teuing kana aktivitas jeung deui teu merhatikeun kesehatan, tentu urang bakal ngadrop. Tungtungna urang jadi geuring. Ari geuringna parah pan kudu diubaran ka rumah sakit, moalkeun cis anu loba. Can deui akhir-akhir dieu teh cuaca teu merta, anu tadina isuk tiris pisan pas berangna meuni panas. Ari kos kitu kan ngageuring. Sapertos batuk jeung pilek. Hadirin anu sami rawuh, sateacan abdi ngahitkeun diantara ieu aya nu nyebutkeun kantun sae nyegahan tibatan ngobatan. Bukituna abdi bari ngiketan ka sadaya pikeun salawasna ngajaga kesehatan. Tong poho ngacek kesehatan, istirahat anu cukup, tong hilap ngalakukeun olahraga jeung minum vitamin. Sakitu wae ti sip abdi, mugi-mugi aya mangfaatna. Hampunten bila aya kalepatan, hatur nuhun keur perhatianna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.